Numawi di dia urang riungan ieu sok urang sami-sami urang pada-pada larapkeun puji jeung syukur kagungan Allah. Di mana-mana larap pujina, di mana-mana larap syukurna, ciri eta manusia maka kadatangan rahmat. Di mana-mana jelema nu geus kaansikan rahmat pagaweanana repeh rapi nyaahan deudeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu kiteuleum ngahudangkeun kanu lapuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun lepas tina ciri pidik jail kaniaya iren padasten dudupak rumpak ngumpat simuat ujung ria takabur nyaci maki lamun maneh eta sirik pidik masih keneh digugulung dina batin maneh nganung harti maneh kupur hartina kupur tertutup ceuk katerangan keur nu kupur mah geus eueuh pitulung keur dirina dina pecakan nu ambek papatahan kalah nyegang nah eta teh keur kupur dirina mata kade cing hati-hati di mana maneh keur ambek di mana-mana batin maneh keur aya atawa keur diancikan ku rasa sirik pidik ku benci omat ulah wani-wani nyaritakeun agama timbalan pangersa manusia maneh timbalan omat kakang semari incu kaula bisi kabula kaula kaburu pae bejaan di mana salah ulah segan-segan ulah munafik sanajan tulungan maneh ai salah mah sentak ulah nempo pangkatna ulah nempo pamimpinna di mana salah mah bejaan buru-buru besi kalalanjoanan sabab naon kasih nuluwi bahaya teh makhluk amfibi teh maneh gerapek cenah ayeuna aya hiji atawa sakao jelema nyaritakeun ulah ngadahar bangkong cenah cuk naon sababna haram eta teh makhluk amfibi naon cenah ari makhluk amfibi teh nyaeta hirupna di dua alam di darat jeung di cai cincing pikir-pikir nu leuwih bahaya maneh atawa bangkong salat dikeureuyeun zakat dikeureuyeun unggal malam Kamis terus masang ta eta makhluk amfibi nu kitu teh eta nu leuwih bahaya eta nu leuwih bahaya nu maneh pangna agama dikamanehkeun pangna agama dikamanusakeun teh sabab naon manusia mah jahatna leuwih ti sato nah cenah jahatna manusia leuwih ti sato garapek tingali can aya hiji kajadian domba nyoke jandela batu radiona dipaok jelemana dipaehan pamajikanana diperkaos can aya hiji kajadian domba mah tapi jelema nya ngan kade eta agama dipake kedok wungkul salat zakat dikeureuyeun ai dengki terus-terusan teu beda ti meri hirup ai mani unggah poe ai hanyir saumur-umur nya nasi meri teh umata kaumat di dieu urang perlu perlindungan deh. Di dieu perlu perlindungan buru-buru geraja lindung ka Allah
tina pirang-pirang godaan setan. Laras pangresa, awas lalala. Eta godaanana anu ujug-ujug jadi dina batin maneh, godaan setan. Naon? Eta nu tadi teh ceuk eyang rasa sirik pidik jail kaniaya iren panas teh nudu pakrurumpa anu ujug-ujug jadi dina batin maneh kadek tanpa dipelak teh ujug-ujug jadi dan anu dipelakan maneh teh pan kahadean nepi ka disakolakeun dipasantrenkeun supaya jadi anak guna pikeun kapentingan negara jeung bangsa cinepna anjeun teh cing jadi jalma anu soleh ta eta anu dipelakan mah tapi naha dina batin maneh bet aya nu jadi tanpa dipelak syirik pidik nyaci maki ngewaan geureuhan jeung sajabana awas eta nu bakal ngahalangan kana ibadah maneh. Jadi sakur-sakur pambibita iblis, sakur-sakur amal-amalan iblis, ulah dipigawe ku maneh. Diantawisna naon sih? Diantarana bae nujum, nyembah berhala, minum-minuman keras, judi. Eta teh amal-amalan iblis. Dupi nu ngayakeun judi sarua iblis. Ulah nyeun rupa-rupa alasan pikeun mundur tina ibadah. Haram. Lain cek eyang cek agama geura pekoreh dina kateranganana. Lamun teu percaya dina katerangan lamun eueuh dina kateranganana aing tewak. Lamun aya dina kateranganana lamun teu percaya gampang kantunya saak. Kantunya soek teu percaya mah. Laras. Eueuh alasan. Laras kaulan nu tayeur kas. Nu matak dina lebah dieu. Cing hati-hati lamun maneh bener-bener dek ngudag kasenangan dunya keur ngabuahkeun surga di poe akhir kecuali lamun anjeun salilana neangan dunya keur ngabuahkeun neraka di poe akhir pek geura balik-balikeun anu halal geura haramkeun anu haram geura halalkeun pek sabodoh da keur maneh ama moal ngewa ngan omat ulah ngewa anu sok judi lamun maneh ngewa sarua haram tau ge kabawa ngewa oge geune antep naon sabab cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng pun lain tidak. Itu kaulah nu nyinggung ka aing. Lain lamun dipikir dibulak-balik mah dewek teh kasinggung gak enak gua tersinggung soal judi cenah pagawean iblis nyinggung ka aing manehna dek beragama so teh da manehna mah salieuk we dahar kari am nginum kari rot pake kari rap indit kari jig kari dewek wah teu wodeu mah lapur we aing nyinggung ka aing lamun lain eyangna gunungan dikatepek bejakeun ka Semar aya di jero teh kitu cinginget kanu di luar
garing itu koro aing alungan cikopi aing Assalamualaikum. Nuju ngadamel kaligrafi. Rajin dewek teh nama dunya tina aksara Arab kaligrafi. Ai dewek maresep ngadengekeun dakwah teh si cepot mada mung. Abong beureum beungeutna. Tah perwatek kopeah deh. Terus ditawar 200.000 kudu gelo mah. Kayaknya ada kisah heula. Tak itu kasih. Cinging. Jadi keur anjeun lamun bener-bener anjeun dek neangan kasenangan dunya jeung akhirat, lahir jeung batin kade cing waspada. Kunaon ngalamun wae sadaya-daya eyang dina leresan di buaya dalam teka taji kapati-pati ku eta dawuhan salira pangrasayang ai kitu nah ieu teh di mana puseurna dugikan nyaletit kana ati sumaramah kana bayah ngajengjeng dina angen-angen eta dawuhan oh kieu di mana teh puseurna ieu si mabdi teh hoyong terang ieu ari puseurna ieu katerangan teh memang aya nyaeta hiji pituduh hudan pituduh ari eyang teh boga kitab naon anu disebut kitab Wahyu Pawitra ari kitab hartina buku ari wahyu hartina firman-firman atawa dawuhan-dawuhan Allah anu tercatat dina eta kitab dupi pawitra hartina pawitra teh suci ta eta kitab teh tina lomari eueuh aya nu mau sedengkeun eyang can tamat kabeh teh maca teh karek saayat sakalima ta ayeuna aya nu maling lomari ngan ukur muka eueuh barangna di jero. Jadi eyang pangna nyalukan nu jadi incu kulantaran anjeun bajag-jag kene wayahna pangneangankeun eta kitab sabab lamun eta kitab leungit sedengkeun ngan hiji-hijina ayeuna nyaeta eta teh tolak ukur ku eyang nyaeta pikeun argumentasi eyang oge anak incu nu bakal datang sasat hiji data-data anu otentik lintang ti eta kitab anu kiwari leungit jadi wayahna we ayeuna mah pangneangankeun kudu jadi incu kulantaran jag-jag kene sukuna dai eyang mah geus kolot geus cut ka hareup geus heureut lengka lamun dina poe mah ama teh geus asar ayeuna teh tereh maghrib tereh mulang ka alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna nya cinekna mah ka alam baka balik ka ilahi lumampah ti dunya nya ka Allah nya anu disebat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun taku kituna gerak gerak teangan eta kitab anu leungit tina lomari eya keur argumentasi anjeun engke baring supagi tepina dama kaulanu bujang hingga ka punut marga ning tanaga larapati kasangakeun sok mana teh teuing dinten iraha wayah dalam kedah lumampah milarian eta kitab Wahyu Pawitra
dek ayeuna prak dek isuk jeung dek pake toklos iraha teu ayana teh nun malam Jumaah Kakang Semar isuk-isuk lumari teh muka meureun aya nu jahat kek kangen naon cenah nu kitu sendem maling barang jigana ieu mah jigana aya nu ngewa we ka kula sakitu sanggup mangga pangersa pada diwartosane Kakang Bima Gatot Kaca alus atanapi upami sumping teh maka di tutur kene kitu wayah dalam pada milarian pusaka nanging supados ulah ngatrok teuing da eyang mah parantos kuninga kana etangan nah kedah ngidul ngulon ngetan atanapi ngalen ngidul ye uyuk sumangga pangersa ayeuna los Kakang Semar ieu nun urang milarian kitab Wahyu Pawitra ka mangga kira-kira lamun dibawa apruk-aprukan mangga kalau sajang-jang ayeuna mah da ungam dinten Minggu ge hiji mami teh sok olahraga lulumpatan itu sumuhun ngurilingan Monas kapan bagja kumbayangan timalan mangga syukur lamun sanggup mah mangga ya premios bae rupina berat lumampah jeung gara lumaku uga ini raya lumunur mimit ini raya ngarana uga ini raya lumunur mimit ini raya ngarana tinira Kang samya haluma wayah nawe Kakang Semar nah ari kasepuhan mangga tong boro incu kaula kapan api kaula oge asuhan anjeun timalan dan kaula mah hayang nanyakeun teh resepna eta ku awet ngora ya kitu teh awet teh seueur ingetan ieu si mami teh seueur bebas sumuh dawayahna di wena waktu ayeuna mah kudu loba pikiran ieu teh ulah kudu loba pikiran margi sabab lamun kurang pikiran bahaya amana si cepot lain ya ujang tadi kitu wawartos sila cu kitu punten cageus deui kae mun laang sia duduk kuy teh paku dipaku milarian kitab nya wayahna sepot sae ka urang milarian amana sidawala naon come here ya kakarang ngadenge aing naon kamu here teh kalau kuno naon martabak asin Assalamualaikum. Waalaikumsalam dawala cageus sae alhamdulillah. Jak, wawartosnya urang milarian kitab sumuh punten atuh kapengkeran sok. Beda make jeung assalamualaikum. Mawat kopea. Cicing tong sok teu meunang teh dina agama kikituan teh. Ulah Rusia. Pamali. Ongkoh ngaku agama nu pangalusna tapi usia. Geurehan. Taupan. Geus itu mah cebrek we. Geus baju.
dinten naon teu ayana teh ulan Jumaah dinten Jumaah nya meureun malam Jumaah dipaok nama eta kitab teh semuhun aya ahli nujum ieu pokok agama diharamkeun manehna tukang nujum cing ya Allah nauzubillahi min dzalik Tuang putra lebih ke kitu. Syukur geus beda ayeuna maneh dewala. Pasti dawala dina babagan agama gitu nun siapa dulu dong ayahnya ayah Eka kalau dewek siapa dulu dong ibunya ganteng nih semua pulang dan dulungan mah parantos angkat ayeuna teh nya bade dipilarian ku abdi nya teangan sabab eta teh wahyu wungkul semuhun anu dina kitab nya pami kapenak mah abdi sakantenane bade ngiring ngaos di dieu pek bae ilmu mah kudu sararea semuhun insya kayaknya gara unyukan itu dulungan parantos tebih pada premios saya tuh mudah-mudahan cing ngati asa kapetan iya da di jalan teh seueur anu icalan atuh kayak gitu sumun piraku da moal seueur ku ditinggal ku tah bawa ta 10.000 nah repotkeun teuing da di abdi ge aya oh sakit kitu anu tuh dokumenta repotkeun teuing dan ngisinkeun teuing dari abdi ge aya moal ditamihan deui ya assalamualaikum teh jadi nipu si gelo nuhun kapikiran ditampi wah sia teh ngerakeun kitu ana dokumenta